Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kang Japra. Kang cari Kang. Aya naon? Oh, nyah ngamprok we, geus lila. Kumaha Mang Lipa? Cager sehat? Alhamdulillah sehat. Kumaha Kang Japra teh kabarna? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, urang teh penting teh ngimpi. Ngimpi amprok jeung maneh, Pak. Ngimpi naon, Kang? Sok coba caritakeun ku Kang Japra teh. Ngimpi di dieu. Penting teh urang ngimpi jeung maneh. Ini impian teh. Caritana urang ngadu hayang 20 jutaan. Urang menang teh urang balik jauh ka imah maka rasa urang teh lapar aya restoran ye dahar urang teh ka restoran eta satpam datang nyampurkeun naon sia ka dieu itu ka urang teh terus urang dijejak goblok sia ka dieu main manjut hayam mangkat sia keluar duh aing leumpang nalangsa padahal orang ka warung ka restoran ge ibaratna boka warung lain dek ngani ket dicarekanan tah teu lila teh aya mobil hidung anyar titit aing dirowas astagfirullahaladzim yo mobil teu kira-kira rem ngadadak ai jol teh ditelep-telep teh oh maneh pakai kacamata hidung baju jas hidung sepatu hidung serba hidung maneh teh nanya apa keur naon maneh urang puguh geus ngadu hayam meunang beuteung lapar rek dahar aing teh di restoran dicarekanan tah ku satpam dijejek rek naon sia memenjut hayam ka dieu maka sia jejek aing abu tah set bener kira aku aing bawa mobil bawa kamu aing hebat aing gitu ya ini impian banyak tapi aing nama aing nalangsa hirupna nah, terus kumaha apa maneh teh ngomong da sahabat kariku banget sarua meureun karunya anjing kebetulan aing di kieu ngomong mana jelemana bedakeun jeung ngaran aing Lipa Kurniawan punya kos pesawahan itu ngomongna maneh teh cekolek kurang jelema gerobak mana jelema apa kabukan ku aing anjing teh nyawa aing asup jeung maneh satpamna teh teu sieun goblok sia tadi kadi mamanjut hayam ayeuna mamanjut anak monyet maneh teh di mimpian teh ngadon kieu we goblok sieun bener aing tah itu sia kunaon jadi sieun gitu kan ngeluh anjing sia tapi teu awak badag ge maneh naspa bener urang mangarana ge mah teh ngimpi sia mah jadi dilitan kitu mending ngeluh kitu aing mah ngomong teh ngimpi sia teh di mimpian ngeluh udah siap perasaan ngaranna ge ngimpi nyampur awe tuh pa kalau dipake hate maneh mah geuning bener teh bohong aing ngimpi kitu lain jejeunan anjing pa aku sia mengsirkeun aing sawae anjing ngadonan seuri geus aing ayeuna batas aing apa geus teu wau jeung maneh cor pura-pura naon